numutkeun panalungtik atanapi hal-hal anu didugikeun dina pangandika Gusti, jalmi parantos leungit ka asih kumargi nyaeta tigebrus kana dosa. Contona karuhun urang kapungkur Bapak Adam sareng Ambu Hawa aya dina karukunan, kasaluyuan di Taman Eden, kasaluyuan di antawis Bapak Adam sareng Ambu Hawa, kasaluyuan sareng Gusti, kasaluyuan sareng alam, sareng dirina nyalira. Tapi saparantosna tigebrus kana dosa, pungkas hubungan sareng Gusti, kumargi urang parantos teu ajen ka Gusti. Hubungan sareng sasami waktu sarita oge Bapak Adam ngalepatkeun Ambu Hawa, Ambu Hawa ngalepatkeun Oray. Kena Oray nu ngagoda, janten silih lepatkeun. Atosna mentingkeun diri nyalira. Sareng alam pungkas oge. Alam janten teu subur deui, kedah ti suk-suk ti dung-dung saurna nembe masihan hasil. Kasuburan tanah parantos ngirangan kumargi dosa teh. Tah janten ieu dina hal kaasih luntur